Ari artina batik naon cenah. Aya. Ada penjelasan di situ ambatik katanya. Aya amba dan tik itu dari bahasa Jawa. Tapi kalau kita lihat secara morfologi, iya kade ulah heureuy anjing da dosen aing teh. Hah? Kumaha morfologi teh? Morfologi teh kieu. Morfologi kata orang Nusantara kuno itu disebutnya sastra jenrah yuning rat pangruating diu. Apa itu teh? Hirup hurip dina huruf cek orang Sunda mah. Nu kecapna teh nyaeta ha na ca ra ka. Ha teh geus aya artina hurip cenah. Na seuneu ra panon poe jeung sajabana. Nah, kalau kita lihat di situ hana cara kadana ada di situ ba. Ba teh naon? Ba teh artinya panyalur. Menyampaikan sesuatu lewat bunyi itu ba. Ba ha sa gitu nya. Ha teh hurip, sa teh ngahiji, menyampaikan segala sesuatu lewat bunyi mulut gitu. Ba ha sa teh. Ari ba tik. Ba sudah jelas menyampaikan sesuatu. Tik teh naon? Di dalam bahasa Indonesia Nusantara akar bahasanya iya dengekeun maneh. Jadi tik itu untuk menyampaikan segala sesuatu yang halus atau kecil akan diakhiri dengan tik. Jentik, lentik, letik, mantik halusnya atau itik. Itik kecil. Itik mah hewan be. Iya tapi kecil. Kecil. Soang. Dan lain-lain. Teu kudu dipanjangkeun sia teh. Pokoknya mah tik mah. Tik itu bahasa Indonesia. Betul. Ya, segala sesuatu yang sifatnya halus ataupun ujung kecil. Nah, jadi kalau sekarang batik maka menyampaikan sesuatu secara halus atau bisa kita sebut juga pesan rahasia. Makanya pesan rahasia ini lewat coding, lewat gambar-gambar. Jadi gambar yang ada di dalam batik itu ada maknanya. Jadi zaman baheula mah batik dikebetkeun terus diajarkeun. Naon nu diajarkeun? Naon teh? Aya simbol di dinya. Aya silib, aya sindir, aya simbol, aya siloka, aya sasmita di dinya. Sehingga diekspresikan lewat gambar batik. Gitu. Maneh teh. Jadi matakna urang kudu menghargai.